urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, seorang kutubul aulia nu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi. Rada aya kakurangan teh geus tikulan nambahan bukuna panjang satungtung deuleu wabeh anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae wabeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh, tulis kabeh. Malaikat protes dina Bahjatul Asri caritakeun cek malaikat, "Hai, ulama yang tulis-tulis bae ai kitu mah nu masantren, nu kitu mah nu ngaji, nu kitu mah nu salat, ari nu kitu mah anu ibadah gae tulis sebagai murid. Apal ieu nu jara rauh anu henteu saralat, salat maghrib isah henteu, aya subuh jam 8 namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh." Protes malaikat, hapus. Cek malaikat, Gusti teu ridho kula mah, sebab lamun dianggap murid Tuan Syekh ka sorga kabeh. Apa dia teh saralat jana? Salat teh uca aco, nya salat inget ka karunggoni, nya salat inget ka si eta. Si eta nu mana? Si itu teh anu nyenghel teh. Eta bagus. Diprotes ku malaikat, langsung ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuan Syekh, coba siap henteu diprotes? Begitu diprotes ka Tuan Syekh ku malaikat teu ridho, lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngomong ke sia, "Yai malaikat, sia protes-protes ka Gusti Allah, bejakeun ka Gusti Allah. Lamun aing dianggap jati kutubul aulia, nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing. Ya, nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan, tulis di bukuna. Nyana jorek aing bagus, nyana jorek murid aing dianggap wali bagus. Geus nu jorek kalimpunan kudu bagus." Idit si malaikat ka ditu, masyaallah. Cek malaikat teh bisa digagugugat. Wah, rata banget. Tah anu mantak ente geus kudu saralat, asal hadir jadi murid. Geus. Ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun, ya kami memang geus tilok ieu. Nah ilah keistimewaan kutubul aulia, malah diantara anak karomah Tuan Syekh teh pan hebat jasa. Aya jelema boga anak awewe hiji-hijina, begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuan Syekh, Tuan Syekh aya naon kula boga anak hiji-hijina maot. Atuh geus maot mah geus lain kitu, hayang hirup deui bae cenah. Atuh raonan cek Tuan Syekh teh atuh geus maot bae henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina. Langsung ngadoa dihaki jadid dan lain-lain sebagainya. Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina. Gas cek Tuan Syekh teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah guguran bae nyana bunga sebab Tuan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak. Oh lompat pasti cenah ieu. Nah barang datang ka imah di deuleuan di kamar eueuh balik deui nyana ka Tuan Syekh. Tuan pan biasana Tuan tilok bohong ku ieu eueuh mah kadoa deui ka Gusti Allah, ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi kamahril maut. Ya Allah, tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura pang hadirkeun deui ya Rabb. Langsung balik aya di imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae. Aduh sakira ieu mah jadi orang kieu Tuan Syekh, kok ieu mah jadi magol kieu. Asana ngadahal duit gubernur kajen ngomong bagi. Teu beres ya. Langsung berangkat di ke Tuan Syekh. Encan aya, encan 3 kali. Begitu 3 kali ngototnya na, gas, balik. Lamun kuari Allah. Awas. Ancam ku kula Gusti Allah. Baik. Eta keur carita ngomong papada nu bodoh. Ku gede-gedena ka kutuban Tuan Syekh. Akhirnya langsung datang ke imah, ayah langsung sujud Tuan Syekh. Sangat sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah, hei Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya. Gusti ngisin kula. Ngisin mainnya kutub
angel diijabahna tah lamun doa amin mah bener masa Habib Rojak geus sama sabulan ge teh diijabah masalah no problem ai kula mapan kutub jakeun masa angel sih cak Gusti Allah ya hampura Gusti Allah minta hampura urang tau jaritakeun Tuhan Sefuara Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun jang nutupan kasedihan anjeun jang nutupan kehancuran hati anjeun geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan laut awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene doa nu katilu kakarak aya di imah atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh teu bisa Gusti mah maha kholik abdi mah maha makhluk Gusti mah teu kudu ngutus Jibril deuk aya bae atuh deuk mana kekawasaan Gusti mah jang kudu make Jibril segala rupa behe parah ieu cek Gusti Allah geus nu geus mah geus bae nu geus mah geus bae ngan ka ditu moal deui ambo kuari mah kieu utlub matatlub penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi andai kata anjeun leuleuh gulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi sok utlub matatlub lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neuleuh dunia indah embung neuleuh gunung emas embung neuleuh dirham hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah teu hanai atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus bakadong mah dihampur tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula kula selalu ngaijabah doa teu kudu make ngaran kula make ngaran anjeun bae asal nyebut ya Abdul Qadir istajib doaana ya Abdul Qadir Gusti Tuan Abdul Qadir coba pang aijabahkeun pamenta abdi panghasilkeun abdi teu kudu ka Gusti Allah ka Tuan Abdul Qadir geus cukup mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir kabeh ngahadiahan Abdul Qadir Al-Jailani jelema teh teu percaya di Mesir banyak wali sugih cenah Abdul Qadir teu percaya tapi ku harus amat sora kawalianana dah cek genet ya aing dekat ditu aing nyaho coba beungeut da kos kumaha jeung ibadahna kos kumaha titip-titipkeun sudah gerieu segala perusahaan di Mesir dekat Baghdad berangkat datang ka ditu poe Kemis neuleuh heula nyana barang neuleuh mana imahna teh poe Jumat milu nyana salat Jumat begitu milu salat Jumat di hareup deui
harup ti isuk bae. Oh beres nungguan Abdul Qadir mana encan nya nyebut Abdul Qadir keneh ya kolotannya mana si Abdul Qadir jeung begitu tek datang si Abdul Qadir di sisi jana kabeneran jasa jana ngageter-geter oh iya meureun ieu cenah make jubah hijau make udeng-udeng luar biasa terus salat tahiyatul masjid beres azan langsung naik mimbar pas Abdul Qadir naik mimbarnya na mules beteung hayang ngisi atuh jawara mah atuh meujeun hayang ngisi ngejang memeh dahar memeh asup ka majlis ngawuduk heula pak atuh hayang ngisi ge beujeuh takos kitu muter beteung asa dek keluar bae di dinya kotoran. Ya Allah geus kesang bareotan jana nahanan anu luar biasa. Geus hese batu ku basa ngising. Presiden ge presiden naik Mercy dikawal hayang ngising tetep eureun. Tetep eureun Mas. Kunaon? Ngising cek jana. Sagede presiden ge hayang ngising eureun bae tetep bae eureun bae. Sudager ke sahabe eureun bae. Ieu geus kesangan luar biasa. Ieu kakarak azan naik mimbar azan eta luar biasa teu katahan geus kitu ge asakal geus hese jasa eueuh deui jalan jak jana Gusti lamun memang bener ieu Abdul Qadir Kutubul Aulia wali coba abdi mah pang cagerkeun ieu jadi beuteung mun ieu cager abdi percaya bahwa eta wali sakitu bae abdi mah langsung nyana nundutan reup hees barang hees teh waduh keur aya dina wahangan cai neungeuneuheun aya WC waduh sakena ngising heula amat ieu di dieu waktu ngising tenang teh tenang ngising segala rupa atuh baju heula digantungkeun sorban dinya digantungkeun kunci digantungkeun di dinya terus jana ngising naon dina impian teh geus ngising beres mandi geus ngala wudu make baju deui set beres ngala wudu salat Jumat teh hudang deui baseuh awak diri ieu kakarak si Abdul Qadir teh deuk maca khutbah nyana bingung aing ka mana tadi aing ka mana ieu baseuh keneh tas mandi ngala wudu mending mun teu baseuh mah baseuh nyana geus bingung bener wali bener cek nyana wali ka jeung hukum percaya aing nyana wali ya aing ngerti hayang geurang-geurang bae salat Jumat ieu tadi aing ngising di mana ieu aing ngising di mana ieu aing banyak cek nyana mun di negara-negara mana mun di mana-mana aduh beres salat Jumat langsung nyana nungguan di imah ieu Mas Abdul Qadir waduh sopan jasa teh beres hada bihada ditanya ti mana ti terus beres mimitina tah didongengkeun mah mimitina kula teu percaya terus datang ka kitu kejadian oh atuh masalah teh Abdul Qadir teh kula mangan memeh balik teh deuk nanyakeun kula ngising di mana lah teu kudu nyaho teh Abdul Qadir teh mangis bae geura balik bae deuk balik lain teu kudu nyaho kunci tinggal lamun kunci teh tinggalin mah kula teu masalah kunci imah jeung toko tinggalin ieu nu jadi masalah ge segina teh kunci gimana teh oh kunci tinggalin cek Abdul Qadir muhun age sih ka tukangan imah kadinya tuh tah ka tukangan imah coba aya ka tukangan imah aya jalan tuh bener percis kos kitu bae kos tidak impian teh ja ieu cenah di WC ieu kunci masya Allah cokot gojana gitu beja kata Abdul Qadir kemudian deuk pamit aya kuncina aya geus didoakeun cek di jelo hate ngeletek bae masya Allah aneh anu luar biasa sedengkeun ti masjid ka reset jauh cek teh tapi eta sakedeung jasa waktuna sedengkeun dina impian sakitu kebelna masya Allah geus kikituan bae nya wali tamang geus wali jasa cekan wali tamang geus kutubul aing percaya jasa cekan percaya geus barang deuk keluar ceknya namun mandi heula ngeunaheun cenah di dinya aing dekat dinya mandi heula beres mandi moal bebeja deuk ka Tuan Abdul Qadir balik keluar ka dinya deui eueuh wes cekna di mana eta WC tadi cai nu sakitu ngeunah heram hejo teh di mana
teangan punyana balik bekan bae aing balik deui tah ulah cek heran nya ngan harita teu balik deui mending balik ke Mesir bae ke iraha-iraha deui cek aing deui ka dieu deui ieu mah heulanan atuh pokona wali bae geus tah mah atuh jana nu pidato di Mesir Masya Abdul Qadir wali cek nyana nu ngawali-walikeun atuh ditanggap di Mesir teh emang kumaha kitu kawalian ngising aing di jero masjid teu kayawan di mamana gitulah iyalah nuku urang diantarana salah satu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir karomahna berbagai mankobah ke urang caritakeun hiji-hiji ala kadar iyalah nuku urang bakal dihaolan tokoh seorang manusia nu diangkat derajatna jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala mun nyebut ngarannyana teu boga wudu baheula mah pae anta karomah eta mah menta ka gusi-gusi ulah karomah nu eta mah sebab engke di Cikupa teu baroga wudu parae nya nyahoeun ka di Cisoka di Cikupa ya Citra bakal bae beres saking leuy mah cabut tah nu eta mah mantak aman bae ngan nu ieu mah di setengah ke nu mun nyebut ngarannyana bari khusu bakal dihasilkeun maksud mantak urang bae anu teu nyambung ka Tuan Syekh Abdul Qadir sadunya di Mesir di Irak di Iran di Baghdad di Turki di Mekah di Madinah Syekh Abdul Qadir mah dia bawa bae mun hadiah ila ruhi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mantak pelet manjur make eta pelet eta manjur luar biasa tahun hayang manjur teh kos kitu ya ngan lamun aya nu boga wiri dan thariqah barican ijazah ulah anu sok maca ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat encan diijazahkeun ulah bae cak ulah sangkilang bagus eta mah perlu ijazah loba jasa nu oleng jelema ngawirid meunang neuleuh doang atau ngadenge teu diijazahkeun akibatna oleng ulah teh mah kudu diijazahkeun heula sebab kula ge baheula pernah dicaram ulah waka dibaca ke mun geus ijazah kakarak meunang teu meunang teh larangan beratnya iraha bae di mana bae ka anu boga wiridan eta sangkilang bagus kadengen ngajengeunaheun can diijazahkeun ulah dibaca atawa mun ngadenge anak urang dulur urang ngadenge wiridan eta tanya heula ijazahna di mana lantaran eta mah pedang seukeut mun teu ijazah bahaya sing ade maning maca sholawat bae kakula anu laporan di Jakarta di Tangerang oge anu akibatna walah weuleum edan begitu diselidik orang ngawirid eta teu diijazahkeun deui hese jasa kacager itunya ulah tak eta wiridan eta mah maningan milu bae per tahun sakali nyambungkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali anu geus diijazahan mangga gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir anu geus masyhur luar biasa karomah Tuan Syekh Abdul Qadir seorang wali seorang kutub anu karomahna pohara jasa wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuan Syekh Abdul Qadir sebab Tuan Syekh kapanggih waktu keur Kangjeng Nabi Mi'raj rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya malaikat Jibril ia adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400an langsung diuk
dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundakna. Naiklah Kangjeng Rasul kana buruk. Bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hadhihi ala raqabatika. Dampal suku kaula nu ieu aya di luhureun pundak anjeun. Antak begitu lahir Tuan Syah Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal. Tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Urang ieu tadina liwat ka kuburan aju pinsan di toel jurig. Aya tanda. Jadi mah tandana urut dampal Kangjeng. Masyaallah. Mantap begitu kan, begitu Tuan Syah Abdul Qadir diangkat jadi wali, Tuan Syah Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wawan. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Dukuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan ka. Kalah karomahna numis pohara jasa. Di berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter. Lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari urang dokter lain naon lain atuh. Tapi jana mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetep mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang cenah ieu ku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan tah. Ang datang ka Tuan Syah Abdul Qadir sakieu ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah. Nu teu diijabah sebab nya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nu kabeh. Teu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajeun nyana mah teu dahar kos urang percis biasa. Ya Allah eta lah mementingkeun batur urang mah lain
atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener henteu datang ke Tuhan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun risak dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mapangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib dina sholat da langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu bogaan nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu eta doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabb Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat besi teu kadeuleu ku maneh Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali lima kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoaeun guys pejakeun gadawa we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz bareng di deuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipikeun nya muhun tuan alhamdulillah segala setelah diberenya sabara nama anak dan dah balik we ka imah langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahi bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tunggu segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsungkeun deui orokna lalaki kasep luar biasa wah urus cek Tuhan Syekh diurus minang 40 poe reuneuh deui
Terus beta mere datang ke 7 bunga tetap ya ge bunga. Alhamdulillah cakna bu pohara jasa. Ngan nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa Tuhan saya aya loba kieu mah. Mun hiji mah berarti doa, aya mah berarti cuman tertunda cek nyana. Lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti. Berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat. Sebab ieu mah anu kajadian cek nyana datang ka 7 mah berarti tertunda, ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener aju naon gitu deuk dibere. Geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah. Lain doa Tuhan Syekh. Langsung haritakeun leng nyana ieu pinsan. Begitu pizan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh. 7 maot. Langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina, begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu? Wah beda cek salaki berarti ayeuna aya di mana mah ieu leng-lengan ieu. Leng-leng emang tas di mana? Sakieu tas di akhirat ambu jawa amat lalakon. Tas di akhirat sagala. Ges dibere nginum terus sadar, begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh. Nyana langsung bentak, langsung molotot. Ieu saha? Deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager. Asana mun dibejaan pisan beneran monar ieu mah ieu. Teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya dihareup ngajajar kabeh 7. Cik salagila coba bae tingali tama mayit saha. Barang di dulu sirah getihan kabeh beulah kuluna. Ya ieu mah anak anak. Kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus. Aju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon. Salakina langsung mamawali ongti neng. Jimat ti Tuhan sete ieu ulah ditoler-toler coba pake heula pake. Pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya. Coba bejadi ka ditu ka Tuhan saya bejadi bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat babeja nyana terus dibawa ka Tuhan Syekh. Bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuhan Syekh tah kungsi noler-noler ka ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek Tuhan Syekh pamenta ku pohara siapa Tuasa langsung sholat deui sholat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun mejakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes kahandap
bari balik bari detes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakaret dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani pan pohar aja saya ya Allah pernah ka kula gaya nu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung babari teh mah kitu wa teu kudu maksa tuh si asal boga duit nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Tuan si karomana poharamat lamun daek keulah karomah imun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum ka mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak bisa juga bawa iya tuh supaya kelihatannya tuh bagus aja waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat salat dur asar berangkat salat dur maghrib berangkat salat isya berangkat salat eta karomah lain leutik-leutik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah boga eta mah wah kan tetangga orang mapan bo dimarahan bae ku pamajikan ahli anakan mah terus ngan dimarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga mantak ulah cok cicing di handapeun kipas hareudang aduh tapi sorga yang loba jasa Masya Allah karomah teu karasa tak karomah teh kos kitu nah ieu urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian itu di Birma anu araya tarikah di dunia bagus pugu di Irak kemudian itu mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara jasa lain lalagan teh tanggal 9 mah
hara lobana di dunia. Entek turunan Tuhan saya orang lambat saya itu bisa. Sebabnya menghadiri Mas di tempat-tempat gitu anunya nangis jiuna. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kemudian boga anak parawan. Gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah. Sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah. Embung nyana diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung rahasia kaleuweung. Pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah ditanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah. Babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam. Aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali. Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu hartina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal kojana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger bae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada ngegoleh teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiat dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta ma cinta ngancan pernah manehanana datang na ieu datang ti pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh kadieu teh cenah bakiak nu kula kadieu patu jamaah ribuan karita kaget keke ieu datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina nah eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna masya Allah. Iyalah Tuhan saya mentak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai dan nyingsa. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuhan Syekh Abdul Qadir. Aman mah kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat Qadariyah asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya.
aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mendak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam gitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus Islam-islamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah haram sia ai mah jadi ka mana aing anak kalau ka ditu juga aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit bidual teh hese dakwah ilah Tuan Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jasa eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula eta engke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deukeun majelis tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kudu aing liwat doang di titah lagi asal ka aku murid bae geus beres ya Allah ya Rabbi ieu karomahna pohara jasa ya Allah jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias anakna langsung cerik datang ka tuan Syekh aya naon abah maut atuh abah maut sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah wau henteu nya nama nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun gawe naon bae tuh bapak sia aja saya tuh ampura bapak ulama aduh geus teu nyaon naon atuh pantes kana neraka ge jantuan saya tapi tetep banyak nu di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan aduh nu panas abdi betul asa sugan sakaya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat budak gonta langsung tunggu ada langsung nya salat gitu salat asup ka alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun Mang Anu tah nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti pantama lain murid kiranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengikeun teu pernah wau henteu ira jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teh ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur ge alhamdulillah bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh tuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu
eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia teh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitabna geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomah nangis pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kaset nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anak-anak ti keleboh pihak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh dan tadi salametkeun anak abdi jatuh geus baot papan kumaha nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos kituan teh sarua kos di urang nasiban nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan nu barodo pinter mah masa atuh kitu anan bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus maot menta bayi mencoba ka Allah maksa pamentakeun aya geus geura balik bae tuh ka itu geus aya di imah aya geura balik nya ka imah bang di deuleu jecan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jakenna di imah can aya encan peureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya geus datang ka imah keneh mah datang di tua besok halalaga abdi atuh air kaya aya iku atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa tuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh geus tuh bisa karana cenah geus geura balik ulah sok halalaga ye ati lu ieu mah moal teu kuasa teh geura ka ditu geura balik lah di jalan teu percaya aing mah sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke dokter barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu ngarti gua jadi hirup deui gua ieu masyaallah ditangkep ku mana luar biasa asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana cerik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ka kos kitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna ongkos lalagaan
Okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu. Hese teu percaya. Sabenerna mah jakaromah teh atuh dihandapkeun mukjizat. Mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae. Kurang kumaha istimewana leuwih istimewa. Hese nyaritakeunana tuh. Jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat. Nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui nya hiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tama de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah je jadi bukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tak praksi bebeneran deh kos dituna ini bisa jokin ya nanti tak kuki uci cina aiga tempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang baik percayakan ke Allah percayakan ke Kangjeng Rasulullah percayakan ke wali-wali Allah jangan keselamatan urang beres jaloba jasa karomah Tuhan Abdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakeun kitu sakumaha mistina ya bejakeun turun malaikat tek naon malaikat di alam nu itu lain adu harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa ngabayangkeun teh kos gitu lain imah di alam nu itu ya alam zahir asup urang ka alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti eta gaib-gaib don mah nah ieu mah asup teng ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal kaharti ku urang urang mah kahartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan harin teh ku sia kaharti jata mah aing pagawean aing cenah kos kitu atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon ai hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat sih kos kiamat sih salat sia keur di hadapan ku aing hate sia ka mana eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekan Tuhan Abdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh. Iraha tadi magrib. Ye, di aing. Ye, di aing. 40 ngaku kabeh. Puyang kabeh ieu mana nu bener. Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Deui kanu ngoran, deui kanu kolot ya. Ya, cumpon kabeh. Sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh. Ya Allah, ya Rabb. Agihan ku malaikat di alam itu si gade. Boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jeung malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih aduh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur di damelna itu Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuhan Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikan datang Tuhan Abdul Qadir kudu melalui nyulusup heula ka alam itu. Jauh Tuhan Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah pak datang. Keur iraha bae, keur kumaha bae.
bahkan nuka berenehan mah nuka berenehan keur mejeurna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadeu dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameurnan matana kahalangan ku sinden mal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos kitu hari Abdullah bin Umar mah tuh matana mata itu mata malaikat atuh kadul ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikum salam bangun teu bungahan teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas diatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo apa duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapa Maha Kawasa kok make kikituana eta wali geus kaija doa kos kitu ya atuh badak naon Gusti teh kudu make malaikat atuh langsung bae sih dijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal brak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan garituna kun fayakun kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat dan mantak urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamal bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy genep poe kan peuting fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy tah itu bisa teh Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan-perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir ieu abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep nyana ge hampuran Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomah satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditongton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu
ternyata lauk, seluruh lauk, berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun tuan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung tuan Syekh indit deui kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cek hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan kula waeun jutaan lauk coba teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa yeuh urang wah tong geus mantap birat lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk darurut mau nurut kabeh waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging numandak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embe tah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka tuan Syekh begitu nyaba ka tuan Syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka tuan Syekh hampura sebab naon mantap maung pae ieu boga rasa takabur jeung tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naik maung nya nama teu kadengekeun naik maung nu mantap eueuhna naonan tuan Syekh mah lah sebab aing deuk didatangan kos kumaha sih tah tuan Syekh yeuh barang datang kalinya turun kek pae ceriknya cek tuan Syekh teh deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasombongan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula baupan balikna jauh hirupkeun deui hei hirupkeun deui tawadukeun hate katarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun nah deula maung geus kieu wah atuh ulah kitu cenah maung ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu maung bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya ho turun urang di mobil selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang asana nyana oh Masya Allah buyut Bazur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah aya urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah batak pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan cek urang atuh siap maung beureun dia aduh ya Allah ya Allah aduh tidak tunduk ka pemajikan aya nu aneh dina taun ieu urang Padang di ditu nyana keur cicing di sisi kali tiba-tiba menemukan satu keindahan batin seperti kesurupan nyana terus-terusan kadulurna antarkan saya ke Cilongok dulurna bingung Cilongok itu mana Padang kan ieu mah antarkan saya ke Cilongok lantaran seperti kesurupan saudarana langsung nelpon ke Jakarta di mana itu Cilongok itu kalau enggak salah cek dulurna itu di Pasar Kemis di Tangerang ada itu Cilongok coba diceklah ka dieu aya nah ieu terus-terusan ti Padang teh bawa saya ke Cilongok kesurupanana lantaran teu katahan di bawah lah ka dieu ka Cilongok kula mantes gariung balik jam 12:30 nyana nungguan di dinya masih keneh seperti jelema kesurupan tapi lila-lila truk cager begitu cager saya aya dari Cilongok ya iya Masya Allah memang mau ada apa ini dibejakeun mau ada haul siapa haul Tuan Syekh Abdul Qadir langsung nyana ceurik berarti saya dari sana ke sini diundang oleh Syekh Abdul Qadir sebab saya tidak tahu Cilongok tapi saya kesurupan cak nyana tapi kesurupan tapi meureun di hareup asana kasurupan kabeh meureun dia beda kadeleuna bangun harengesan jasa
Sebab iya kebo 19 di jam 7 beak. Lamun lain kasurupan naon. Masya Allah. Di Padang datang ke dia, di Madura datang, di Jawa Timur datang, Ploso datang, terus Jawa Tengah. Komo orang dia nama sekitar Tangerang. Ndek naon lamun ditanya, hanya ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hayang zikir tanu mantek ieu teh geus aya di bawah bendera la ilaha illallah. Urang teh geus maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman syahadat hartina saksi. Abdi uninga, abdi nekadkeun, abdi nyaksian teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Abdi uninga, abdi nekadkeun yen Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Eta ngaranna bersaksi. Datang ke mana coba ku urang dicek kesaksian urang. Lamun urang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid, nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena, saksi palsu nu kos kitu. Ketika orang nyaritakeun isya pangeran sia saha? Allah. Di mana ayana? Nyaho teuing. Aju sia teh cak saha eta pangeran Allah? Ma aing ngomong pangeran teh Allah. Tah ieu jelema nu kos kieu pinarakaeun. Atawa aya sia pangeran sia saha? Allah. Cak saha sia? Cak kiai. Habib ge aing ngomong cenah pangeran Allah. Tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranna patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar, sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang. Nu nyaksian. Ketika urang maca asyhadu alla ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedangkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh daek modar eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camat teh ngaji. Tapi camat orang mah make kopeahna mancrit bagus. Berarti ngaji sebab orang Sundanya nah. Tuh, teh si ade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan. Nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei Haji Uci, ulan sia tukang naon di dunia?" Magahan ngaji. Pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP, SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habib Salim. Aing mah babari baik, aing diteangan ke di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Iya udah, selamat. Aing jeung Habib Salim ka sorga. Habib Rozak, milu. Masya Allah. Iyalah syahadah. Lamun urang can kabayang eta ngaji. Teu kudu ka Cilongok kajina, di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mana ta ajian. Tad sini. Kenapa? Saya belum mengenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Ustad belum tah. Kok Ustad bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustad proposal mah pohoan ka sifat 20 bego tah Ustad. Masya Allah, datang kaparohan gitu. Daya syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampaikan ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi. Tadi geus dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 1 Ramadan. Ti oroknya nama puasa, ti orok ku ari ieu di urang kumisna sok badak kieu teu puasa. Sabalikna Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang ceritana be. Umur 12 tahun nyana mamawa sapi. Ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir.
maneh dijieun teh lain jangan ngon sapi ka aing sia mah. Sapi ngomong kata Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun. Urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng. Bengkok keneh komo awewe mah irha lempeng na meureun. Tah iya Syekh Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong masyaallah karim. Tidinya bebeja ka mana mah kunaon sapi ngomong ke abdi cenah abdi mah lain jang ngangon sapi masyaallah cak mana hayu deuk kumaha atuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Baghdad teu bisa katahan dibere lah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya budak mau naon sia mawa duit cenah sabar duit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu wow teu percayaan aya deui begal nu hiji deui budak mau naon sia mawa duit sabar duit 40 dinar lah kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah eta ditanyana narengteng bae heueuh puguh aing nanya heueuh puguh bebeja ka kepalana dibawalah ku kepalana saha sia ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar duit 40 dinar dina naon ditendeuna tah cek coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib caknya ada juga uang buat saya can kataekan komo Habib Rozak mah Bib ada apa di pesa Ji Samsu caknya musuh Amin Rais ya Masya Allah. Nah, eta begal lain kunaon aneh. Budak segede kitu kona langtang. Ieu henteu ngabohong ditanya, "Aisyah ieu bisa bebeja kieu?" Aing mah can nyorang bebeja. Setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan. Kok sia terang-terangan amat? Ieu meunang pitu hati ti emak. Kumaha cak emak sia? Cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya. Sore nonton TV-nya. Mentak aing blon sarua jeung emak aing. Tah eta mah urang Cikupan kos kitu. Aju kuari ngarembet ka Cilongok. Malah gedean di Cilongok tipina. Boga emak teh tah deuleu emak Syekh Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja. Masya Allah indah. Cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana. Aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut. Sia di ka mana ieu ceng? Rek ka Baghdad rek naon? Rek masantren. Eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae. Milu ka mana cekeuna? Garong si milu. Milu cekeuna kula milu masantren. Atuh teu naon. Sok heula maca syahadat lah di syahadatan di dinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di beat ku Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadirna umur 12 tahun geus ngabeat. Eta naon begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ka pesantren Kiai Hamad didabas titah ti heula lantaran nyana mah titah tapa ku Syekh Abdul ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah babari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teu jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teu jadi santri kok mau gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT-nya coba mun presiden ka sorga IRT ka neraka aja kumaha coba yo ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 tah kos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ye mentak luar biasa teh gera paraes ya teh ka sorga kajen gua kumaha ge cak RT ulah atuh geus atuh nu kolot bae ti heula atuh nya kabeneran nu pangkolotna Habib Bros Allah. Iyalah syahadah nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah
sifat yang mustahil terhadap Allah, sifat yang jaiz terhadap Allah. Ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya, tapi nuka gambar syariatna, salatna, puasana, zakatna, hajina. Sakitu ge lumayan tah ngambe ujianana ka babau sorga. Ai ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe atuh. Taku sakitu ge geus alhamdulillah kan muayana. Tidinya terus Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam, ceng cicing di dieu nya lamun kula encan ka dieu aceng ulah ka mamana mohon mangga wiridna naon abdi wiridna la ilaha illallah sakitu we sesuai jeung aturanana ti Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam dipraktekkeun setahun sekali datang ke Indit, setahun sekali datang ke Indit, 3 tahun dididik ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam. Cek Kanjeng Nabi Qadir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad. Jadi asup ka Baghdad geus jadi waliun min auliyail lah. Ya Allah ya Rabbi, langsung guruna Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam. Mantap kamari ge aya nu nyokelan tasbih bede jasa. Kukula ditanya, Aisyah orang mana? Orang pondok, cek yang nanti guru sia saha ieu nas bebe? Hidir. Hidir mana? Tukang lauk. Budak padu hidir bae. Ya Allah ya Rabbi, Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di antarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 beuting. Terus cicing di hareupeun masjid merasakeun lapar jeung dahaga anu luar biasa. Jol bae aya jelema ngadeukeutan ditanya anjeun saha ngaran Abdul Qadir. Kula keur neangan anjeun. Ai kitu anjeun ti mana? Ti kampung maneh ieu teh katitipan ku emak titah mere duit ieu. Nya kitu nya. Kumaha kaayaan di ditu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu duit mah embung cekna bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak bikeun deui bae ka emak percis kos urang Cilongok mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah jauh amat jeung Abdul Qadir dibere ku emak teh sakitu laparna embung endahan titah ngajual sawah. Cak mana pan enggeus sawah nu itu dijual ku sia atuh kabeh bae mah aju urang ka dituna ka mana atuh kumaha Allah bae eta ngomong kumaha Allah amis amat sawah dijualan tapi eta lain urang Cilongok asli eta teh pindahan ti Cisoka itulah bersyariat syahadatna naik kuari syahadatna syahadat hakikat syahadat anu bener-bener katingali zat Allah. Lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang mah. Lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu. Tapi ku mata batin mah katingali. Lantaran mata batin mah cekas. Mata batin mah caang. Mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeleuan. Tapi ketika urang boga bebene di Bandung sanajan keur ngaji kuari kadedelekeun bae biwirna jeung hunungna di dieu. Eta lah mata batin urang geus deuleuan jam bae aing SMS-an ieu jeung urang Bandung. Eta mata batin kadeuleu Bandung. Eta keur carita totololan. Kuari rodail piceun bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah. Lantaran syariat adalah tathhirul badan. Thariqat adalah tathhirul qalbi. Hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi. Ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejengan jeung jelema. Wauh jeung presiden teu hayang. Naon hartina presiden sih jadi isuk ge bakal modar. Jeung menteri atuh naonan babarengan jeung menteri. Jeung gubernur teu hayang. Dibere cenah atuh ku bupati jang naon duit. Sugan atuh ku camat, komo ku camat. Mere ge tilok. Ka batur ka kula mah osok. Jah coba di nu beunghar atuh jah bakal paeh nu beunghar. Ka mana tuh kanu maha baqo kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantarannya nama cicing bae di jero kamar. Mantak hiji waktu sarua bahasa Siti Robiatul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Robiatul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir kulan keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh aya. Ye, dunia rame, teu nyaho kitu anjeun. Aya HP. Geus make 3G HP-na. Habib Bapak tuh bawanya. Geus zaman satelit ku ieu Abdul Qadir. Di deuleu tuh di Karangbolong. Tuh tingali tuh sesa tsunami. Tingali di Jakarta. Tingali di berbagai tempat rekreasi. Teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Besi hayang nu dempok nu denok di dinya aya. Habib aya ngadoa zawid ni denokan jadi di denokan. Atuh teu kudu jauh-jauh ka nelayan bae Bib. Tah eta teh dibibita ku babaturan hai Abdul Qadir ayo keluar. Yuk urang ulin rekreasi. Modal aya di aing. Hayang dahar di mana restoran mana? Hayang minum di restoran mana? Hayang happy di night club mana? Hayang di hotel mana? Hayu, ieu teh ciptaan Allah, hayu urang nikmati. Cek Syekh Abdul Qadir sia teu nyaho, maningan sia hiu ka aing. Hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teu nyaho. Di mana manya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung kholikna. Aisyah ngajakan ke pantai, ngajakan ke hotel, ngajakan ke neklub dan lain sebagainya. Hanya kamu place tama kos kitu mah. Lalagaan aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah. Ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah. Terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung Gusti Allah. Nu nyieun gunung nyieun langit. Anu nyieun dunia babarengan jeung aing. Siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek dan cantik. Aing mah jeung nu nyieun pantai, nu nyieun gunung, nu nyieun langit jeung bumi. Dunia jadi sorga di aing mah. Mun teu percaya yuk ka kamar aing. Diajak eta teh budak, coba mana? Coba keindahan di kamar. Diasupkeun ka kamar, manya nu kos ge indah. Teu kaharti ieu. Nu mantak di pondok pasantren jelema bararetah sup ka pasantren tadina kuru ngan 25 kilo menang 3 bulan jadi sekintal setengah. Kunaon sia hiji delintu indah cara di pondok mah. Kan bisa jadi indah gitu masak biasa bae dipasak. Ieu bolon beureut. Teu nyahoeun keindahan pondok pasantren nikmat luar biasa. Eta si kiaina kok betah amat sih. Sakadar ti imah ka majelis ka masjid ti imah ka majelis ka masjid kadang-kadang lah embung ya jeung santri ge hayang di jero imah bae kok indah amat pasti aya sesuatu anu batur teu nyahoeun di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan seuri ya memeh hakikat pamajikan heula atuh nah ieulah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho. Anak nage teu nyaho, pamajikan nage teu nyaho. Babaturanna hanya jeung tasbih doang. Ieu teh merupakan suatu alat. Cek Imam Syarih Sikti mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula. Lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula. Diganti ku ari ku Habib Rozak mah ulah make tasbih cenah. Make naon atuh? Tah nu sok di Tanjung Priuk teh nu cetrek. Paranti naon eta? Eta paranti ngitungan karung Haji Pendi. Teu lain tasbih tah kos kitu. Ayah maunatan gitu. Ulah diganti Bib, hati-hati. Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotrek gitu. Nggak ada itu di kitabnya. Nanti saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya, nggak sembarangan. Mentok Habib loba nu ngajualan koka Kalimantan. Barang ditilik-tilik eta mah tangkalangbo. Nah iyalah syahadat luar biasa ketika geus datang bah nikmatna neuleuh batur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor nu ka pasar anu berbagai cara ka mana seuri bae lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar. Hanya ingin menyampaikan wahai umat hati-hatilah
anu tahapanana baru syariat, yuk urang laksanakeun syariat. Ketika geus sedang ibadah teh harus bertorikoh, carilah guru untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ketika geus menemukan satu keindahan ladzat, maka simpanlah baik-baik. Sebab nyaritakeun ku kumaha geus sulit ieu mah rasa. Malam yaduk lam yadri. Orang yang tidak merasakan tidak akan tahu. Yang tahu hanya orang yang merasakan saja. Maka aya hiji metode. Lain hiji bae, lain Qadiriyah bae, lain Naqsabandiyah. Itu mah dipadukeun Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Aya Ghazaliyah, aya Utsmaniyah, kemudian aya Husainiyah, aya Satoriyah dan lain sebagainya. Ulah-ulah Qadiriyah wan Naqsabandiyah nu sok kukula dicaritakeun ye. Zikir hiji zikirna Satoriyah 11 bae. Syekh Maulana Hasanuddin dibawa ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah, diasupkeun ka kantong jasna, ditawajuhan di Baitullah dengan zikir 11 kali atau 9 kali ulah napas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 9 kali ulah napas sesuai jeung aturanana. Beres cik Syekh Syarif Hidayatullah, hai Hasan, balik ka ditu ka Banten. Naik naon? Hiber sia. Make kumaha tuh? Pan geus dibere zikir 9, hiber. Dilaksanakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin 9 kali dengan merem matana tawajuh ka Gusti Allah. 9 kali teng hiber ka Banten ti Mekah hiber. Nu matak geus, ieu mah balik teu kudu marawa mobil. Kabehan perem. Zikir kabeh. Coba haju dedengkean kieu. Cak babaturan udak edan anyar ber.